Nu di juru lapang teh serangan eta. Heeh. Atuh ku aing tempo heula nya. Juga tuh. Ke sorangan nyamperkeun ka ditu apa kumaha? Nam ke urang ka ditu. Kagak tuh. Ka ditu ge hade heuh. Urang teu lah tuh nya. Aduh. Ieu saha deui? Masih abad nyebutkeun saha? Pang Jiwong tah. Maling ya mah. Maling sia nya. Telepon Pak RT na telepon. Pak. Mana yang mana si Faisalnya? Aing butuh Aceh, pajarkan si Faisal bogalan ya. Jangan heula euy. Ieu juga namanya masih Faisal teh euy. Aya pageran tuh. Oh, itu tuh si Faisal lagi aya. Sal. Di tayangan dia benar berarti Mas Sorangan Sal. Bener, Mak. Aya perlu naon gitu mah? Kieu tadi teh nu ngabejaan. Urang teh kan butuh Aceh Sal. Oh Aceh. Heeh. Kumaha? Nyebutna teh sorangan boga cenah. Aya tadi dinya tah. Genting haratah keneh sigana teh pan. Harata keneh. Heeh. Oh, Tapi dah leubet buahna mah. leubet. Leubet. Atuh ditempo heula na meudah mana Sal? Tah di juru lapang di dinya tah. Nu di juru lapang teh sorangan eta. Heeh. Atuh ku aing tempo heula nya. Juga tuh. Ke sorangan nyamperkeun ka ditu apa kumaha? Nam ke urang ka ditu. Kagak tuh. Ka ditu ge hade heuh. Urang teu lah tuh nya. Mana tuh di sana tuh katanya baturan teh. Aing setengah jam hampir. Aing burung reungit deh ya teh. Dirasan. Aduh. Ieu saha deui? Masih abad nyebutkeun saha? Pang Jiwong tah. Nah, Yo. tadi kieu nih Mang Jiwong. Cih. Aing kieu bari tuh mah. Kasep heula kieu. Be aja sih. Is ya mah. Tapi eta Ya. Aing geus ieu pan geus di kota aing mah. bohong ieu bari Mang Jiwong meureun. Benar. Ya burik, aing aya perlu ka mana euy? Si Cing tong sieun-sieun ku aing di dieu yo. Aing Yo aing teh keunangan ieu rek euy. Tangkal Aceh anu si Faisal nu mana? kakak acar si Faisal. Heeh. Nu iya ya si Faisal mah. Oh nu ieu. Heeh. Benar sorangan ya. Eta bener nu eta nu leubeut. Oh. Kagak tuh nuhun rek euy. Nya sok. Aing nempuan sia-sieun keneh ku urang. Sieun atuh nah jadi beda kitu bari teh maling kitu urang ge. Aing tiba lagi ganteng budak. Ya. Sia ka mana? Budak teh misieun ku aing geuning. Tapi dah benar ya eueuh deui tangkal Aceh na geuning si Faisal mah. Ieu masalah madog Aceh si Faisal ya. Cok sebenarnya Iya, bro. cek maling ya. Malingnya. Malingnya. Saha nu ek maling? Iya teh. Mana eta doha-doha ieu naon sok maksudna? Heeh. Aing mah keur nempuan Aceh na si Faisal ek dibeuli. Ek dipaling. Teu percaya aing kebeungetan kieu mah pasti ek maling kieu mah. Mah ngelak unggul Ngelak ngelak ieu mah. alasan sia Ieu mah. kieu carana mah kudu telepon Pak RT, telepon. Oh, siap. Bejakeun ku aing Cing sok. nah geuning aing mah lain ek maling. Maling sia mah nya. Sok sia. Aing mah geus ti si Faisal heula geus ti. Bohong. Nya ayo donga-donga kitu sia teh. Kapan aing dititah neuleun heula Aceh na? Telepon Pak RT, telepon Pak RT. Montong ditelepon geuning. Telepon ieu mah ek maling ieu mah. Maling ieu mah. Maling sia nya. Telepon Pak RT na telepon. Bohong padu aing mah lain ek maling. Bohong. Telepon ku aing. Ieu aing disangka ek maling. Ieu mah ek meuli mang. Ek meuli. Tah ada Borong aja ngekon. urang. Coba Oh, lain Sal. pisan. Heeh. Da aing teu percaya beungetan kieu mah dari beungetan maling tuh dan kieu mah. Badog eta mah. Pasalna ieu saha ieu barudak ieu saha? Ieu mang ade ieu. Ku aing diajukeun sia aya ngece. Kemana? Ieu lagi sa. Boleh lah. Jalma teh gering eta mah Sal. Sal, aing teh tulus malin aja lah. Cih, Aing geus diece, najis aing mah. nah kumaha? Oh. Bang. Moal aing mau jadi lah disangka nu Oh, gelo iya, anjing teh. Aceh. Aing ek meuli sabener-bener. Anjay.